Pujian sebelum subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah abdi ngawitan, medari wayat panutan, waktos Nabi bade muli, di dunya karahmatullah. Rahmat salam ka panutan, anu asih anu heman, ka umatna anu iman, jenengan Nabi ti payun. Nabi Muhammad panutan, janten utusan pangeran, didamel pangkat habiban, adom riwayat panutan. Waktos Nabi bade ngantun, geramangga darangukeun, mugi wabihi nasta'in, ya Rasulullah panutan. Waktos Nabi bade muli, ti dunya karahmatullah, kawitna teu damang payah, sumping panyawatna subuh. Sahabat pada narangis, Abu Bakar Umar Utsman nangis, nalang sajeng melas melis, tangtuna bakal tunggelis. Ali sareng Hasan Husein, nangis nalang sapisan, getir nalang saprihatin, ku eyang bade dikantun. Sofiyah jeung Maemunah, Aisyah sareng Fatimah, pada narangis teu geunah, ningali rama tos ripuh. Lajeng Kangjeng Nabi mulih, ti masjid semu ngeureuyeuh, dituntun ku Maemunah, margi panyawatos payah. Gusti Allah miwarangan, ku Jibril direncangan, ka alam dunya tumurun, ka Kangjeng Nabi nepangan. Angkat sabada harita, malakal maut rencangna, dipiwarang nyabut nyawa, ku Gusti Allah nu mulia. Malaikat dua makbul, sumping ka bumi na Rasul, lajeng ngaos kuluk salam, dijawab ku salam takdim. Ya Rasulullah mustika, alaikum salam wa taqwa. Gusti Rasul nyaur deui, ka malak Jibril nu murni. Bari narosa eta, nu dicandaku andika, ya malakal maut tea, utusan Allah nu mulia. Naharek naon maksudna, ku kaula teu kasangka, nah maksud arek nyaba atawa rek nyabut nyawa.
malakal maut haturan sejang ngalayat panutan sareng kaula teh seja utusan Allah nu mulia dipiwarang nyabut nyawa ka anjeun nabi nu mulia malaikat anu dua nyaur ka nabi nu mulia ieu haturan ayatna ana fi mayyitin summa ti Gusti Allah nu mulia diaos ku Rasul nyata Gusti Rasul teras nangis matakna langsa jeung waas saparantos ngaos ayat kuning ngayen bakal maot ku malaikat ditaros na geuning Gusti nangis Gusti ulah melas melis daparantos titis tulis